Tadarik pangaosan moga-moga pangaosan teh sing hade pangaosna mugia pengajian teh sing alus pengajian dan ngaran hirup mah pengarap-ngarap kurang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur pengarap-ngarap kurang dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur pengarap-ngarap kurang dihormat batur lamun urang teu bisa menghormat batur nu penting mah urang ngahargaan batur kadar eta batur teu ngahargaan urang mangsa bodoh kumaha teh nawe. Hadirin kaum muslimin nu diarep-arep ku manusia hirup di alam dunia iwal ti kabarokahan ngan sakapeung urang mah barokah hayang aing ngarti teu pati nu akhirna neangan barokah teh sok salah jeung sok gagabah lamun indung geus maot sok datang ka kuburanana bari melengkung di luhur emak bapa nyungkeun abdi barokah hirup kumaha lamun Allah ti handap rumah tangga abdi geus lila can boga imah-imah acan minta barokah ti emak jeung ti bapa coba ikeur hirup tara pernah urang deukeut jeung kolot nah ari geus mau minta barokah emak jeung bapa kalau nu nolol ti handap boro-boro maneh nyai aing oge handapkeun tanggal awi nya naonna disebut barokah barokah ma al barokatu huwa ziyadatul khair jadi lamun simpel nama barokah teh nyieun alus hasil alus ieu pangajian alus-alus ngan teuing hasilna kumaha isukan lamun pangajian ayeuna alus berarti isuk teh kudu leuwih tawadhu kudu DP handap asor ka salaki hormat ka anak nyaah jeung tatangga hade jeung dulur akur tah barokah urang bubar pengajian ka salaki nyakar jeung dulur teu akur nu perdit anger paing nganjek batur mending urang we tara ngaji heula Pak berarti nu salah lain batur-batur teuing urang al barokatu huwa ziyadatul khair nyieun alus hasil alus ibu dijilbab alus-alus aya kabarokahan tidak dijilbab teuing da kumaha hasilna naon atuh hasil dijilbab sing bisa jeung munia mun ibu bisa dijilbab ku ieu ibu ge kudu bisa dijilbab ku batiniah artina munian panonna munian jelitna munian bibirna teu saeutik jilbab gede tapi popolotot ka salaki jilbab badak kana gosip pundak dengdek jilbab gede teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka paring patutan batur di mana eta jilbabna tuh bapak-bapak bari ngararet ka ibu lah Allah ya ayeuna Quran hayang meunang kaberkahan tina Quran teh lain ukur bahan hafalan tapi Quran teh bahan amalan ngapalkeun budak paud ge bisa tapi ngamalkeun kunaon bedana antara urang jeung budak tah kolot mah dituntut pengamalan ai budak mah dituntut hafalan mata wajar budak ngarti kana Quran tapi hayang jajan ogoh tapi lamun kolot ngarti kana Quran jebleh we jiga nu kitu mah hayang dipeke jeung ibu tahajud, bapak tahajud, alus-alus, naon hasilna heuteui. Teu saeutik hasilna teh alhamdulillah parantos tahajud. Eudeuk tahajud ge panjieun status OTW tahajud. Sakedeung deui Ramadan, kareke 2 poe nu kana anyar geus dipoto. Init ka masjid, alhamdulillah tarawih kedua lancar, katilu kaopat sia tah leseuh ti masjid eueuh. Nya eta barokah teh lain. Nu disebut barokah nyieun alus hasil alus. Lamun ibu hayang meunang kaberkahan hirup, yuk dina ieu pengajian tuturkeun simkuring bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahi aliyil adzim bismika Allahumma ahya wa amut di bagian HS kunaon dina pengajian babu ngaustunuh datang lantaran doa HS digugu ka dieu da teu meunang sia teh ustad jelema nunutan ceuk saha teu meunang pek bae nunutan panon wajar da manusia ngan ulah mah nunutan batin sabab penyakit panonna dua hiji nunutan kadua sare jelema anu nunutan bahaya gede mawa duit 111.000 rek diasupkeun kana koropak 1.000 aya nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang gedus nu 100 sigeng ke DKM HD mani infak aing teu sadar juga aing sedih 100 nu lapur
datang ka imah pemajikan namprak, mah mana pak mana keur beas ngahulang harita keneh nah ya tinggal 11.000 kunaon bapak hulang jentul gitu astagfirullahaladzim istighfar harita keneh kunaon sudah bijak mah cilaka sudah kok dianggap cilaka besok ngomong atuh ka mah kunaon bapak teh kasepal kalepasan jurig di bapak kunaon bapak rek ngasupkeun 1.000 ayeuna bapak teh ngadun geblus 100 eta ceuk pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh saya teh nunutan kabeh pinan jelema nunutan aya kana sare jelema nu sare datang ka jemaah geblus ka masjid panggeulana kerer kere batur khotib manehna sare batur ngadoa manehna sare batur wiridan manehna sare batur beres anggrek kere keneh bubar ti masjid si eta bakal ngocobrok teu hayang jemaah di Cianjur cing tanaha ustaz geus sarsat cing saya gegabah ka dulur urang ieu sesat deuk sesat kumaha jumaah nu khotib khutbah wiridan acan tanyakeun ka Ustaz Alex cing teu bener di Cianjur aya masjid nu jumaah nu khotib khutbah ceuk saha ceuk situ tong dianggap naha molor ti barang datang naon cing maksud sare di dieu lain sare panon ieu wajar datang putintang tutun tapi kade jelema sok sare panon batin namun jelema sare panon batin bentar kana kelakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur wawuh kana kateuceurgan batur tapi dirina teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan nu akhirna ilmu sok dipake ngomentar batur tanpa dilarangkeun ku dirina aduh da urusan ngomentar mah soal enteng atuh ceuk di dieu ge pan aya artis Lesti coba miluan akademik ceuk kumaha ceuk Saiful Jamil Lesti teh goreng lo deui danang teh Blitar kumaha ceuk Saiful Jamil goreng palebah Saiful Jamil nyanyi hampura kerebek urang mah tong loba komentar yeuh lamun di urang aya lembaga organisasi deuk NU na deuk Persisna deuk Muhammadiyah na sok jalan masing-masing NU ku cara NU Persis ku cara Persis Muhammadiyah ku cara Muhammadiyah teu perlu urang komentar urusan batur kade bisi batur eukeur urang nu acan lain ieu saban geureuh 11 jeung 23 teu beres-beres cing aya di dieu tarawih loba nu 11 loba nu 23 eta teh ngawaradul nu kumaha loba nu henteu tah apa itu percaya tamata hadirin kaum muslimin ngaran-ngaran kaberkahan hirup mah tanpa hayang batur nyaho tanpa hayang batur nempo cukup dirina ukur ditempo ku Gusti Allah disebut keikhlasan hate kadang-kadang lawan ikhlas teh sombong adigung naon disombongkeun harta bana ke pengajian kita bijak kasalaki pangke wengi bade ngaos mahnya mata make kongkorong naon urusan pengajian jeung kongkorong salakinya jual domba kongkorong gantelkeun ka hanap tiung beulitkeun ka tukang atuh leumpang teh kadang-kadang dongko timbah ti dieu nepi ka dieu make pinggal nyamper pengajian teh hayung ngaos digibri-gibri naon dikitu-kitu lamun bener bapak-bapak gedong sing urang mobil mewah sawalega hampura teu mungkin tungtung hirup bakal kitu nu boga gedong geuning kitu maotna mah dina sameter 2 meter bari tanahna ge nu batu anu boga kongkorong panjang anu boga gelang loba anu boga mobil geuning maotna dianterkeun ku pasar anu boga baju ieu warna-warni halus kieu bari marahal 2 lomari anggar maot mah boy warna bodas eueuh sanajan beunghar sugan boyna warna ungu mun aya boy warna ungu digana asal-asal kan panggih bodas jeung ungu artina tuntung hirup manusia sarua maka kurang tongsok na beda-beda derajat manusia ulah pedah dulur urang beunghar gewat di aku na inu sangsara betara di aku aya naon eta hate panyakit sarupa kitu batak kolot baheula bandungan datang Idul Fitri sok nyen rantang di eusian ku dahareut dituliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh kunaon sababna pelajaran hirupna lain butuh rantang-rantang teuing lain butuh dahareun-dahareun teuing tapi butuh akurna jeung duduluran sehingga kolot baheula dulur adalah dulur batur adalah batur leungit budaya kitu rasakeun ayeuna dulur asa batur batur asa lamun geus beunghar kakara di aku bari di adi sedil anjir nah reka nu sangsara hajat ke kalah kita mumah wadah geus heula maka kelakuan kehidupan manusia ibu kudu cicing dina angka kosong jelema anu kosong dirina bakal sanggup dicicianana
Saya teh ibu-ibu teh kosong, bapak kosong, kuring kosong, jelema nu kosong magal kakasang udah dicician. Beda jeung jelema nu geus ngarasa boga ku ilmu, ngadengen ceramah kieu hatena ngeluh bakal eah-eahan. Iya, ceramah kitu. Jauh-jauh belum teu Cimaung aing ge bisa. Atuh lain ku babatok sia teh. Oke jeung nitah urang. Tah iya tah penyakit hati teu narima kana kamajuan batur, teu narima kana kasuksesan batur, teu narima kana ilmu batur. Sehingga ilmu geus aya dina sirah lain diamalkeun tapi pakai alat debat jeung perdebatan. Akhirna bandungan ku ibu awak ngarendeng hate teu ngarendeng. Otak cokolot baheula mah hirup teh kudu cicing dina tetekon tata titik duduga prayoga hantang hantung hantigong hati wali. Ayu tata tataman ayu titik titinggi ayu duduga hak-hak ayu prayoga muni tata tataman kade diidak-idak teuing mah batur bisa ngegel. Kumaha janji Allah jelema anu didolim maka doana ku kami baris diijabah mata urang tong goreng kadulur tong ngaledek batur tong ngahina ka tatangga naha panghinaan urang bisa jadi balik ka urang budak batur nu baungna budak batur bedegongna tong diomongkeun ku urang dan nu baungna ke batur suatu saat budak urang leuwih edan batan budak batur kumaha batur lebo nya bapak daek ka masjid tong ngahina kan kadul ka masjid. Nah, ada masjid iya dibangun lain kuno osok pungkul, nu cadu ka masjid miluan ngentengan. Saya teh ceramah kita keur ngeluh mah segenah. Kalau bikin bung. Artinya orang tuh kudu bisa silih hargaan tata artinya tatama titik titingi lamun ibu boga kesalahan kuat aku hampura bapana emak rumah salah gitu atuh lainnya salahnya gagah wah eta mah kudu dikumaha jiga. Kudu nama ibu teh membuka kesalahan teh hampura gitu bapak mah 100 kadang kalepatan teh eta titingi kasentuh saeutik morongkol titingi duduga teh hap-hap tangkal sakitu gede na masih kene eundeup-eundeup jadi artina sampe meh ngucapkeun teh kudu mikir heula ulah geus ngomong kakara dipikir jebrod pamajikan diteunggeul kakara ditanya nyeri atuh pukul nonyo kuduna urang moal waka nyiwit batur memeh nyiwit diri sorangan urang moal ngomongkeun batur memeh ngomongkeun diri sorangan urang moal ngahina batur memeh diri urang dihinakeun ku diri sorangan sehingga diri jelema moal pernah ngahina batur da urang ge sarua teu ngeunah nalika dihina batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngaledek mun mung diledek tong ngahina mun mung dihina tong mitnah lamun mung dipitnah ibu keuna ku hinaan ku fitnahan ku cacian ku makian teu kudu keung teu kudu dilawan keuna naon dilawan dasarwana kumaha atuh tungguan hiji waktu si itu bakal ngerasaan dihina batur dilek batur kadenge ku abang ibu ngaliwat kana hareupeunana lebok geus bener ya tempo tuh aya balimbing buruk aya buah buruk teu kudu euneup-euneup teu kudu dipetik nu ngaran-ngaran sifat geus buruk nu ngaran-ngaran buah buruk teu ngarantu bakal murang sorangan nu ngahina nu ngaledek nu nyaci nu maki tong dilawan hiji waktu ge eureun sorangan asal kuat kuring ngeledek batur, oh budak naon budak itu patut kuring dodonges dari mana kata lebih ti urang goreng nanti ibarat ibu di jalan aya nu gelo gitu kayak ibu nyebut edan cek nu gelo teh aya nu edan kasih geung teh terus aya nu gelo nyebut edan ka ibu kasih geung teh nama teh jeung teu kasih geung da disebut teh kuno oh kitu sapanjang disebut goreng kudu jelema goreng teu kudu make jeung araf sagala rupa hantang hantung hantigong hanti wuli tata titi duduga prayoga aya prayoga teh muni tembok muni badag gede ditenok ku budak angon dituntun mata cekolot ge gerak pilih pamimpin dan seperti budak angon naon sababna eta muning dituntun ku budak angon ngagugu sabab budak angon apaleun kahayang muning mata pamimpin teh kudu apa kana kahayang rakyat atuh lain melaan diri sorangan wae lur wah viral deui aing ari kunaon sok budak setepak nuntun muning tapi muning nuturkeun sabab eta budak angon apaleun pangabutuh muning waktu dahar di paraban waktu mandi diosokan
tah matakna ngaran pamimpin cokolot baheula gerea teangan pamimpin teh budak angon heuh eta nu apal ka susah rakyat nu nyaho pangabutuh rakyat nu deukeut jeung rakyat nu wawu jeung rakyat nu nyaho kana cerikna rakyat lain ngajedog we na kursi turun atuh wah viral deui aduh ditanya ari mangga sok tanya kolot baheula gerak teangan pamimpin budak angon saha eta kan budak angon mah tilu sifatna hiji asah dua asih tilu asuh asah ngadoakeun ka rakyatna asih deudeuh ka rakyatna asuh ngasuh rakyatna ulah nepi ka dibui dicokot kunaon sebabna rakyat kuring nu kitu nu kieu nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho kuring kadesna kuring camatna kuring bupatina nu bodoh sekalipun rakyat kuring keneh tuh asah asih asuh disebut siliwangi ari silih depan silih ai wangi teh seungit mata kolot baheula sok nyieun rampe dijieuna tina kembang naon ari kembang silih seungitan ieu mah da kumaha atuh Islam teh paingan kurang maju da ustad jeung ustad geus di bawah ustad teh di kopiah diomongkeun da nya teh di kopiah atuh meuli geuleuh geus ngabauan awak teh Pak dek usaha Islam dihargaan lamun lain ku umat Islam eta sorangan sok urang silih ajenan da kuring teh budak ngora bapak teh kolot artina bapak teu meunang suntangan ka kuring kuduna kuring ka bapak ceuk bapak teh da mangga teu rumah sama santren kuring moal ngahargaan masantrenna tapi emang teh luhur naonna umurna jadi budak ngora kudu suntangan ka bapak anu luhur tibatan kuring suntangan kunaon ku pangalamanan. Terus salah lamun bapak anu umur 50 suntangan ka urang 40 bro. Well. Very good, very well. Anu bogoh ka urang ge beresna toel. Pesen ini cetek we. Hantang. Kedua bahasa Sunda hantang, hantung, hantigong, hantiwoli. Ari hantang, halus kulit goreng pejit mun dina bumbuhan kalayar beurit eceuy beureum ti kabetareun keros di dahar racun dulu. Empok kalayar beurit eceuy beureum ti kabitaeun sok cobaan ke ibu tuang isu karma sakit karacun tah sifat jelema teh kadang-kadang mah saperti hantang kalayar beurit alus luarna goreng jerona naon benter jeung kadongdong bener lur lemes bahasana ngan kulit limus borok sararea talung kene jelema kasar tapi kain kasur tibra dina kulun sok nu mangaruhan ka ibu jelema nu kumaha da lemes tadi mah abdi tinggal caro ke salira di pasar keur bebencing main sani istri leuwih beuris tadi salira lemes bahasa ngan mata nyeri kana angeun ya lamun bapak dek hajat bahasa batur nu mangaruhan da lemes atuh saurna bade hajat nya tabuh atuh dangdut sakepung dangdut sabaraha juta teh nabuh dangdut 15 juta bapak kapangaruhan beres hajat pan mah buleng naha ngagugusi itu coba lamun ceuk bapak mangga ku abdi tabuh dangdut 15 juta ngan lamun aing gebleg hutang bayar ku sia jadi hirup kudu seperti duwegan handapna disopak luhurna disopak congcotan ku gula beureum ai duwegan teh bahasa Sunda disebut daweg ai daweg teh bahasa agama disebut istiqomah tah jelema nu istiqomah bakal nyongcot gula beureum artina gula beureum teh kareueut amis jelema nu istiqomah bakal kareueut ku dirina kareueut ku baturna ieu ge kuring bisa kieu teh kunaon ku istiqomah teu gampang kabita ku awewe pantes eueuh budak sakola SMA SPP dengkereng ka awewe dikawinkeun ku inung bapana pan hariwang ilmu leungit ijazah eueuh gawe teu boga sanu bingung kolot lur ari gula sifatna amis badungan jelema nu amis boro-boro mah jelema boro-boro mah sawae sireum we sireum datang pan kanu amis mah tapi lamun hirup jati patrawali hampura boro-boro kolot budak morage bakal lumpat pan heulana tah jadi lamun batur geuleuh ka urang rujit ka urang cua ka urang entong nanya kunaon batur bae ka urang tong nanya kunaon batur geuleuh ka urang geura tanya awak urang aya naon na awak urang teh ke batur nyewa ka urang ibarat ibu bapak dibaudan ku pamajikan lamun ibu ditanya ku salaki ku naon daeun pasti jawaban ibu ku sia coba bapak tong ditanya aya naon na awak kuring nepi ka pamajikan baeud ka kuring geura toong tuh padaringan ternyata biasna kosong geura toong bobopo ternyata eueuh sangu geura jetrekeun kompor ternyata teu hurung beak gasna
tempo keluar ternyata KWH nititan budak mijah sekolah bayaran susun ngawelan wadah kumaheun rada meujeuh pamajikan jengkel teh berarti bapak buat tenda hampura gitu mah bapak teh jadi tu kali itu ukur memarah lihat dengan ragap taya kahadap dakaran kaluhur teu sirungan ngan hayang ngabungakeun menjadi pamajikan aya ieu duit 500.000 ibu keur bae dibere duit langsung agak belum lain ka tadi artinya jadi solusi bener ya? Jadi solusi nu kumaha agama jadi solusi ibu lamun salah ki resep nguseup tong dicarekan da dicarekan tapi omongan jeung nu salah lain tukang nguseup salah ibu kalau mana salahna ibu nguseup wae cek saleh kitu meunang ka dieu urang goreng jadi dicarek kalau ditita salaki kaluhur naik ke panggung bejoget tong dicarekan ibu didik ka uleman lebih ka dadahar bari ka kerwat aya meh hasupana irung berkes salaki namplang di luhur lebih ka asa teu merhatikeun kumaha cek ibu geuleuh aja si eta asli oh pan lagu dangdut dia judul lagu kembalikan dia nyanyi maksud orang kahayangna nuhun bang Mang Abdi gini gitu Mang sehat Mang tuh namanya nuka dia bibi Abdi wah oh gini gitu dulur bungku tanya mah kamu ya lancet malah belum aja di candi kita orang teh selain naon Kang baik cenah ka Cianjur siap lancet jadi ieu teh dulur bungku lah ngaran-ngaran jeung dulur gering kudu sirih bangok susah kudu silih talang bingung kudu silih tulung tak ieu nu depan urang teh duluran abdi datang ka dieu heuh da sakedeung deui ceramah teh bakal unggesan abdi bakal balik bahanan da dulu dar eta mah lagu dangdut salakina kaluhur pamung dar joget nyawer artis komo pan ieu teh bareng dahar bari ke kerol amak ongko naik kaluhur pamung sia ka artis 100 kaing 5.000 pan pi omongan joget teu tulus duit lapur rumah tangga awet rajet nyieun atuh solusi kudu kumaha lamun salah kitu joget naik jeung ibu bapak bade joget jeung artis teu kayak antal teu lain muhrid jeung masuk ku aing ditongengkeun sekalian tah joget ibu teh kudu jiga nu kieu sound system balangkeun je cai apa babetkeun rugdugeun da mun bisa salaki joget moal ngana istighfar astagfirullah karena tadi omongkan ke batur salakina gelo pemajikanna gelo persetan ku omong batur sebab awak kurang mau mungkin di pikiran ku batur nah ya jelema anu milu kasusah batur daun ya sok gerajian solusi tamata hadirin kaum muslimin nu ngaran hirup mah entong sok neangan masalah tapi gerak teangan solusi tina eta masalah lamun batur teu sanggup ya kudu urang lamun batur teu bisa ya urang kudu bisa ulah saban geureuh ka batur bari urang ge eueuh ka bisa ustadana eueuh ka balegan ceramah sok naik ka luhur panggung bapak darah ceramah nepi ka subuh hampura amplop moal pahili dan diulang lagi urang betul mata tong sok saban geureuh tong sok loba teuing lalajo ka goreng patutan batur tong sok lalajo kana kasalahan batur naon nu jadi sabab urang ge boga kasalahan anu bisa-bisa leuwih ti batur maka saha sabenerna di urang hareupeun Allah lamun kuring ieu ceramah jeung ibu ustad hampura hareupeun Allah wallahu alam wa ustad wa ustad tuh di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat bawa ka hareupeun Allah buah pejabat buah bangsa mana bukti di kejadian anyar dilantik kening diberok berarti garong sadia itu dah karena ieu ibu disebut ke ahli pangaosan itu mana bukti eta diumumkan ka ahli ngaos geus hingke bade aya pangaosan di naungi ka ahli ngaos manya ya ahli telat wae alam dunia mah sebenarnya eueuh nu ngaran ahli kabeh ge derma diajar kuring ceramah ulah maka disebut ahli demi Allah teu kuring ahli diajar jadi jelema ahli jelema salat diajar jadi ahli salat jelema pengajian diajar jadi jelema ahli pengajian ngaran-ngaran keur diajar lamun salah nya wajar taya para pemuda panitia ieu teh keur dialajar takikian teh tuh maruk teu ieu ngayakeun rajaban rakyat teh pan dibagi tilu
aya rakyat nu udunan bari datang alus duit datang awakna datang ngadukung aya oge pan rakyat teh anu awakna datang ngan duitna teu datang teu kudu seuri da ciri ti dieu mah awak datang ngan duit teu datang alus awakna datang berarti ngadukung padahal eta duit teu datang heuh teu boga ayo lagi rakyat nu katilu eta mah nu paling paur duit teu datang awak teu datang deregdeg disuka coba di tukang dia pemuda becus kana naon bari si eta hees lah nu kieu tapi dicapekeun disebut provokator. Tah hadirin kaum muslimin ieu teh boga judul pada pagajian naon judulna rajaban dia di Indonesia terjadi disebut rajaban datang mulut-muludan poe Jumaah disebut jimat poe Ahad disebut jihad usina pengajian kan jimat ngaji Jumat keur bapak pelakuna di jero masjid jimat euy naha ngaji Jumat keur nu tara datang ka masjid mah sumudon masjid dipake ngadu batu ali cing teu naon ngaranna eta jimat padahal jimat teh ngaji Jumat jihad ngaji Ahad ceuk nu tara ka masjid wah di masjid teh moal teu nyarienan bom cing teh mah naon eta jihad wae rajaban pan raja teh gede ai ban teh ban jadi panggedena ban tong sok diomong ieu mah hanya sebuah nama di jero nama ngaji kene nah atuh geuning di Arab mah hampura ieu mah Indonesia lain Arab ieu mah Cianjur moal mungkin orang mampu jeung bisa akur budayana jeung budaya Arab moal bisa di Arab taraweh neguan tilu subuh jelema dae nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba bandungan ku ibu di masjid jam 3 popok jeung papak usina naker cobaan di masjid ieu taraweh neguan tilu subuh pingpin ku tahfidz Quran baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa nepi ka Anas sapeting nepi ka tamat nepi ka jam 4 subuh insyaallah sapoe pinuh bari nyeri cangkeng ongkoh kadua poe jelema jijingkrungan nyeri cokor kalau ditanya mana teu ka masjid udah gelo anjeun imam dicarekan lalu jeger bari make tato geuling cenah ku aing daripada bangku teu tarawih teu saya jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas habis 23 rakaat Al-Ikhlas tuluy satengahna aya teh Anas hayangeun ngan poho deui pan ngaret heula ka tukang geus poho deui kumaha ceuk tukang manggawean jengkeun nah ada beres salat teh kumaha ceuk umum tah maneh imam hade ngarepi maneh inilah Indonesia. Jadi di Indonesia mah dakwah teh kudu diolok Pak goreng olona hampura moal teu tah kuring make jeung nyanyi kieu teh naon ngolok minimal betah ulah eleh ku dangdut coba na dangdut mau hadir lobaan bari kudu aya polisi kudu aya hancip kesok gelut coba kikian pengajian hiburan mau eleh gelut mah hancip teu kudu berudud polisi ge sarua lamun hajat apek bere nah apa bagian pengamanan mah mungkin lah pengajian kayak delutnya jadi ya masa kadar metode baik metode kuring ceramah minimal aya pesan betah nah tuh Ustaz make baju kitu celana kitu baju urang celana urang nu meunang meuli-meuli urang dipake-pake ke urang urusan naon jeung ibu pira penonton Persib gak eleh geuning orang Cianjur ngamuk we kepalik kan Persib cobaan ku sia mental gitu aya lompat keur najong aya najongan teu asup-asup ieu anu bakal leuwih dihujat jadi kecakan jadi jelema mah kecakan jadi anu ngalakukeun lain tukang lalajona sedih orang eta Ustaz mulai jeung baju kitu nada kuring kita saban geuleuh bapak digamis di udang di restoran puasa saban geuleuh alus we sok patuluykeun entong coba-coba jadi kuring moal kuat nah aya Ustaz teu dihargaan moal pan anu digamis beugeunya breng nu digamis narangtung ceuk ibu teh wilujeng sumping al mukarrom pan ka urang masih kena anu nanyakeun Pak Ustadna tos sumping bari ka urang nanyakeun dijawab teh teu teuing ciri teh nyaho moal sanggup kan bagian kieu mah bagian kuring atau bagian anu leuwih-leuwih mah anu diundang kanu disorban ka bapak kiai da kuring lain kiai lain santri lain ustad-ustad acah moal ngaku abdi ustad moal ngaku abdi ajengan moal ngaku abdi kiai demi Allah aya alus sampai kulungan goreng nama gitu ke ibu pangulungan ti awak kuring da awak kuring di rumah sadareng kan Pak itu judul pengajian kan jangan alus loh
lamun ibu bener pengajian neangan alus sumberna alus nanti Gusti Allah. Lamun sumber goreng tah nafsu si kuring. Jadi lamun ibu isuk ngomongkeun goreng na kuring berarti ibu pengajian teh neangan ka gorengan lain neangan ka alusan. Allah terus saeutik pan bubar pengajian tiung yang sobat tuh situnya tiung tempatnya yang salah. Gue yang kaliwat kata dada harun panitia disarekan nanas udun gede nah lo di jerona urus cabai gombolan lari bulu anjir jadi ya teh ngolo minimal aya kesan betah kalau jodang buat jelema nu kita enggak walet diajak balik usalati hayu balik cicing ramekane coba na pengajian di beres saja getek bujur hayang balik ngalai ongkos tunu beketei menutan isukna lidah ustaz jauh. Jadi kuring gini demi Allah ngolo. Nah menang gitu maka seni silahkan ada seni mana ada nada teh budaya teh tradisi ngan ulah pahili nada adan jadi nada kiroat ngaos Quran pun lanceuk ahlina kuring mah demi Allah teh pati bisa cocokeun jeung ahlina masing-masing nya banyak nu adan teh kan nu adin anu sorana alus bari napasna panjang ulah nu pengeh ulah nu hade Allahu Akbar Allahu Akbar rawuseun bere adan subuh nu lain rawuseun hees di luar udah ada subuh mau ulah kuno alus kuno goreng sekalian nu goreng geuning adan teh setengah hoa Allah pegang jelema kabeh Pak abang ka masjid dareuwas lain geus salat teh wudu naon atuh ngagebugan nu adan di Arab adan gitu sosial mik alus son alus nagog di masjid nu adan dibayar 5 juta coba 2 orang kanu adan lagi sakahayang sakadaek saha we nu bisa atuh mik perepet timpah teh adan teh ngabeueuh geuning parwa Allahu Akbar komo kalau bahaya la salah da eho tarik teuing aya alas Allah kumaha teh ka masjid Gusti jelema daek ka masjid teh adan kok jadi susah gitu nah Allah pun lanceuk ngaos Quran demi Allah hade juara anjeun tadi ke tukang ngibor ulah dikira ibu tong lalajo ngiboranana ieu teh juara ngaos Quran sa Jawa Barat tepuk tangan ibu menang ngalawan nu pego itu abdi oge juara badminton abdi moal aya nu menang ka abdi teh urang dia badminton menang ngalawan nu kempreng jadi naon hartina awak kurang lamun ngalawan jelema nu sahanatu ya Pak mata kula coba-coba nerangkeun agama debat agama ka jelema nu moal ngarti kana agama pertanyaanna jelema nu nanyakeun agama bari geus boga jawaban dina dirina ieu lain hayang jawaban tapi hayang ngadu agama sok pikir dah heueuh bener toh nyaan tah sing sumpah matak teu kudu pasea ieu rajaban gitu itu muludan batur tara keun bae anu tara keun bae nu osok pek tuluykeun teu kudu gurger pasea da eusina mah teuing di mana teuing di nu tara teuing di nu osok anu tara tapi salat geuning eusina mah itu anu osok ieu tapi cadur salat nanaonan ieu rajaban bener lho teu heula atuh jadi kuring gigian teh Pak dina acara kieu heuh ngolo tuluykeun sabab kalau gua lagi ndak mana teh punada eling umat nada eta muslimin muslimat ku budak mora orang taruna abah kan kasih gel eling cenah ku aing Sekolah wah yang umat Muslim dan Muslimah. Sampai jadi santoma, ayo orang berjalan, maaf, etah salat subuh akhirnya setengah genap maghrib.
Loh, budak mora takbiran, nanggung nak mit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Abah ngasuh di tukang entong kasih ke. Ini mah budak mora daek haling siapa? Budak nyako di naon. Ku abah. Allah. Wah, Allah. Si Eta sudah ngajak sini tarik tarik. Wah, Allah. Wah, gila. Napas pondok Eta bayang kene. Pan jadi make anggapan nyamuk. Eta ha'ilallah. Kolot ngadukung budak orang diharap. Gitu atuh. Lamun budak mora punung, akhirnya ku bapak tuh capek. Sak kurang kerja sama golongan kolot jeung golongan budak mora, bener mu. Da upacara alus teh ku aya pembina jeung ku aya pemimpin. Maka tugas pembina jeung pemimpin pasti bakal beda. Tugas nu maca undang-undang, polisi jeung TNI. Tugas ngadoa, labe jeung kiai. Tong pahiri tampian pagirang-girang pacuran, ngarah alus ka tempona. Sok engke deui mah urang robah. Pan tentara mah sorana ge badak, polisi sarua, polisi lebay, menyarek nyawa penjahat, ketewa, menyateuing anjir, menyateuing. Polisi mah kudu bobok, kudu dawak, newak penjahat kudu itu nu sieun, lain urang nu sieun. Tah ya. Tah hansip kudu bobok, kudu dawak, karan hansip naha tukang arona. Dengungan drum halus ulah dihina ibu terus mengaji kesedihan duluan PBB pasukan baris berbaris tuh baca ibu di upacara aduh itu tentara Drakati Inu ngaku sok Tongsok itu hansip penuh penghormatan kepanjang tanganan dari TNI dan polisi matak diurang aya siskamling sistem keamanan lingkungan ngan wayahna undang-undang sarenkeun ka tentara jeung polisi sabab polisi mah bobog dabog awakna handaruan sorakna mata gambar lagi mau kalau deui TNI sarua bobog dabog alus sorakna gede ngan bab rumah tangga neng talung ka ustad sabab lamun ka TNI geranyangu siap kapanna lamun pemajikan polisi pemajikan macam nyangu prit ditilang suku aing coba ka ustad geuna tuh umi tos nyangu teu acan abdi bios urang puasa we 2 bulan teu dahar-dahar sak tong pahiri tampian pagirang-girang pancur nu jadi polisi tuluikeun nu jadi TNI teruskeun nu jadi ustad baik nu jadi kades sok nu jadi RT lajeng KBG keur dakwah Pak KBG keur dakwah polisi dawana ngajaga keamanan negara TNI dawana ngajaga musuh bisa datang di luar jeung di jero tuh mata dina upacara alus teh karena bersatu membaca lamun polisi jeung TNI komodo sang saka merah putih TNI pimpin kalau bae kana sambil upacara kahatur bendera berembodas nah lebih gitu beda bagian lagi Al-Fatihah bagian eta jadi tong nyokot tugas batur undang-undang baca ku polisi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI cobaan ku kiai mau beri lontong una kurung we unang RT beri mau proposal masjid ancurna teh ku sabab teu cicing dina tugasna masih cekuring nu jadi kades nu jadi kadus dakwah kunaon dakwahna ku bukti ustad mah teu mungkin bisa mere bantuan ka ibu
Itu mungkin. Tapi kades jeung kadus asupkeun pada namus Lembang ka luhur proposal loh pan 600 geuning kamari basa corona nu kabagian eta ge aya nu henteu sok nyarekan ka RT gitu. RT gelo RW edan jadi ibu kunaon nyarekan RT batur meunang 600 aing teu gitu singkatan mama kongkorong ge panjang anak teu mota simpan gedong ge boga sabab ge lega cing atunya cik urang jeung bebeunghar teh ulah kokolo teuing lain RT di edan-edan RW di gelo-gelo pada temen 600 dina corona paling parah nu beunghar nyairkeun 600 ka bangda ada macing mereka mana nyarak mio nyairkeun cenah ase sing tadi tarima kitu ampa da sebeuki nu beunghar mah kudu kitu kudu teh RT RW hampuranna hak mabet kabagean pan mah teh boga sawah lega barudak jarugala gedong boga mobil aya ngan eudeup ditampa ngan wayahna ka RT saksian deuk dibikeun kanu hakna ta eta bebeunghar bersyukur lain yang datang ke RT ke lain gitu RT emak alhamdulillah menang jempe nya RT urang bagi dua kacau dina agama bakal ketempo alus lamun kaciri persatuan dan kesatuan sok urang bersatu NU versus Muhammadiyah sok dengan sarana masing-masing tapi satu tujuan ibarat ibu buka sampe nu hiji hayang gegetuk nu hiji hayang comro nu hiji hayang misro nu hiji hayang kiripik nu hiji hayang peuyeum ibu resep peuyeum entong ngaledek kiripik tukang kiripik entong ngaledek kana comro balikeun sampe keneh sampe nu NU pek tuluikeun nu persis lajengkeun nu Muhammadiyah mangga entong pahiri tampian pagirang-girang pancuran entong nempok karena ibadah batur amuran mah omean ibadah diri sorangan sabab batur bakal nuturkeun urang lamun ibadah geus katembong di akhlak urang kunaon batur henteu nempel henteu nuturkeun ka urang bisa jadi lantaran ibadah urang mah coplok tina akhlakna ongkos salat tapi ngomongkeun batur anger ongkos salat tapi geuleuhan ka batur anger ongkos salat tapi sirik-sirik ka batur anger ongkos salat tapi buat baeud ka salaki anger di mana eta salat teh aral anjir atuh bener ya tembongkeun akhlakna ayo rajaban jeung teu rajaban teu kudu pasehan batur tara geus tong diomongkeun anggur buktikeun urang osok rajaban aya rajaban teh Isra ari Isra teh kan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayat ka hiji bahasana subhana pan subhana teh maha suci Gusti Allah lamun ti ibu diaku kukuring diaku subhana maha suci Gusti Allah geura piceun panyakit nu aya na hate siksik melik sulit ati goreng pujus belang bayah kekopan segukan punungan geuleuhan kemuhan rujitan cuaan ngewaan geura piceun datungan bibir geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah da teh era lamun nyarita subhanallah ai hate geuleuhan ka batur dikukut wae sakira sudah cobaan subhanallah teh sing suci hate sing bersih jiwa batur maju atau budak batur teu jajan dibere batur sangsara katalang batur bingung katulung ieu pamakna subhanallah teh ieu subhanallah we haben dibaraca aya diteplekeun teu batur nyen gedong nyen hulu batur meuli motor atuh angen batur meuli sawah jedeg geblus ke rumah sakit atuh batur teh meuli mobil nah ada eta paes eta di ditu mana subhanallah subhanallah maha suci Gusti Allah artina lamun urang geus ngaku kemahasucian Gusti Allah urang boga tugas ngabersihkeun hate-hate tina bibit rurujit jeung panyakit nu tadina geuleuh ka batur jadi resep nu tadina teu akur jadi akur nu tadina sok pasea jeung salaki jadi tara ieu makna subhanallah lamun bener kabeh geus boga subhanallah moal mungkin terjadi bakal papasean bakal hiji ngelehan batur anu berkedewong urang nu ngelehanan hese anger we ibu jeung salaki geus sok pasea teh naon kumaha kedewong duanana aya dihitung mah jiga nu nya mah pinjem repok aya repok tepan teu cenah repok aya rep tepan rep jempok lalaki ngomong pamajikan jempe pamajikan ngomong salaki jempe eta repok jadi repok teh silidengkeun aya kanyataan mah dihitung repok aya teh salaki ngomong ibu nang tawelang nu akhirna teh hawu dijejel terus dibalangkeun tuluy deui cai panas diseblokeun isuk-isuk jadi kaduhung mah kopi macik ibu akan terus lagi dibarang terus bengok maneh
Subhanallah teh geuning pamager hirup. Mata subhanallah pamager hirup senang nalika batur maju atau nalika batur bisa peperihun urang atuh can bisa keun batur aya pangabisa dukung. Kunaon hati kudu bersih lantaran Allah deuk ngaisrokeun ari isra teh pelajaran hirup keur umat Nabi Muhammad keur nabi lahir jeung batinna keur urang mah isra teh hayam hampura isra teh perjalananana nabi mah berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang ge kudu berjalan di mana urang berjalanna tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jadi alus tina salah jadi soleh. Nah, ya Isra Mi'raj berjalan Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nyata bukti urang ya umat kudu berjalan kamana berjalanna tina bodoh kana nyaho rutinan bakal pinuh. Atuh bapak tina kedul jadi daek subuh bakal pinuh lohor bakal pinuh asal bakal loba maghrib bakal naker isya ge bakal leubeut lamun ayeuna Isra Mi'raj subuh sajajar lohor eueuhan asal ngek-ngekan unu adan pisan maghrib aya deui sajajar setengah ta isya geus sudah ele kumengbar. Tah berarti Isra ieu teh hanya sebatas seremonial ngayakeun pengajian warga udunan ulem ustad bawa ka dieu deureug ceramah naon tapak bener lur kudu aya tapak pada Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kunaon nu dipilih ku Allah teh adalah masjid sabab masjid teh tempat ngadu ka bingung tempat ngadu ka susah ibu buka ka bingung adukeun ka jero masjid bapak buka ka susah bebeja di jero masjid ulah ngomong-ngomong ka susah ka tetangga sabab nu diomongkeun ka susah lagi itu bisa lebih susah urang mah euy bingung kunaon salaki geus heubeul teu usaha kumaha sih itu maneh mah leuheung boga salaki pan urang mah bingung nah pan teu kabeul salaki nah isuk-isuk jadi wiridan ka bingung bener jeung perentong pernah nyaritakeun aib urang ka batur ayeuna urang keur deukeut aib di bunian hiji waktu urang teh omongeun si eta nu bakal ngobongkar aib urang bener nah tuh kana Facebook teh nepi ka nyai salaki sare dipoto jepret molor wae parah nyirah sok urang kembali kana subhana masjid ka masjid zaman Nabi masjid teh dipakai alat musyawarah. Ye Abu Bakar kunaon si fulan teh datang ya Rasul. Teu sumping ka masjid teh anjeun teh gaduh sametan. Kasang hutangna ka warung. Nu mana warungna eta nu caket masjid. Mentak ieu jeung masjid udah deket jeung warung. Bisi bapak maghrib jeung isya duit teu bawa udah hayang pan nganyukeun aja. Sapoe teu karasa aya 2 bulan. Pan teu kabayar nu akhir teh eureun ka masjidna dari tagih wae kudu boga warungna pan. Tuh kunaon teu ka masjid gaduh sametan ya Rasul kasaha sametanana ka warung nu caket masjid kumaha ceuk Nabi sok di antara urang saha nu boga duit leuwih pangmayarkeun karunya nepi ka eureun ka masjid da boga hutang kerennya pe zaman Nabi nya nu boga hutang kudu dipamayarkeun keren ceuk Utsman bin Affan teh abdi ya Rasul teu pe pangmayarkeun dibayar ku Utsman bin Affan tepungan Utsman jelema nu teu ka masjid teh karunya bejakeun hutangna geus punah bejakeun ka masjid deui nah hutang geus dipamayarkeun nuhun isuk teh lol deui coba lamun kajadian masjid ieu aya jelema boga hutang ka warung tuluy eureun ka masjidna eudeuk dipamayarkeun atawa diomongkeun tah eta sakurang teu Isra bener ya banyak tuh mata kudu Isra sadial atuh lol deui saurang teu datang kunaon Abu Bakar si fulan teu hadir ka masjid ya Rasul udur kumaha ceuk Nabi hayu atuh salat teh urang lila-lila teuing urang ngalongok jelema geuring breng ti masjid teh ngabreng rek ngalongok geuring teh lol kanu udurna ceuk Nabi teh sabaraha poe maneh geuring 4 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 500.000 geus jempe ceuk Nabi teh yeuh ku kami rek digantian hiji nagantian lahiriahna naon nu karasa ieu ya Rasul patuangan dicabak ku Nabi patuanganna deg-deg ngadoakeun Nabi ngadoa sahabat ngaaminan duit dibere lahirna batin diomean ku doana da isuk teh jarejeg coba urang nu geuring kitu teuing
jeung teuing nempotin teu lamun kanu beunghar tadi umumkeun kan speaker masjid oh follower we wileheng donatur masjid urang aya udur terus habiten hayu urang ngalongok brem kanu beunghar coba kanu sangsara bari tara ka masjid setengah paeh hampir diantep lu heeh Bu lamun nu beunghar maot aduh nganterkeun lagi ratusan jelema sabab gede buruhanana atau palepas tahlil di jalan nepi ka dilekor-lekor la ilaha illallah la ilaha illallah coba di Nusantara culang cileun illallah illallah tong sok beda-beda derajat manusia dikuburkeun anu beunghar 2 meter ke setengah kuat hade nu miskin nolol indung sukuna maca talkin luhur kuburan dinu beunghar sajam kuateun beri ceulik ongkok cipek ngeuskeun bae sing sabar sing kuat geus sidik eta mah Allah nyaaheun urang macan barang karuhan itu mah geus sidik maot ayeuna bari salamet urang macan tangguh sedih keneh geus sintek geus lila batur geus baring geus isa geus poek oh heuh hayu atuh cenah keung gitu nah anjir anu miskin mah nah nyari urang sok perbedaan karbeulih sagoreng-gorengna jelema beunghar sabejad-bejadna kalakuan jelema beunghar tetep bakal dipuji lantaran noong hartana saalus-alusna jelema miskin eueuh kagablek tetep bakal diledek lantaran jelema lalanjok kana hartana geura sadar lur geuleuh anjir sagoreng-gorengna jelema beunghar sateueur-teueur kalakuan jelema beunghar tetep bakal aya nu muji Pak sabab butuh ku hartana saalus-alusna akhlak jelema miskin tetep bakal diledek lantaran eueuh kagablekna bener kan matak nu leuwih alus mah nya beungharnya alus akhlak aduh sempurna eta jelema beunghar alus akhlak tiap pangijing batur ka dieu bisi maneh teu keur beas jadi embang aya bolosong aya nu gering bisi maneh teu boga keur ka rumah sakit di aya keur ongkos bolosong lalu deui ya budak tetangga ka dieu jang ieu keur jajan 5.000-an iya tanu bakal panjang umur manaha aya doa ti jalema nu nyuruluk cai panor tengah peuting Gusti anak abdi dibelaan ku si eta salametkeun hartana panjangkeun yuswana ieu doa di kabutuh mata urang jagjag urang sehat sabenerna aya doa batur dibantuan ku urang kunaon urang gering aya doa batur nu galeuheun lain taluh-taluh teuing lain bapak datang ka abdi cek ustaz mamanagian aya aci 1 juta bari abdi teh ceramah harita teh menang gitu tak geus ceramah teh osok menang wae teh nya yakin abdi hakul yakin eta kan lamun ti dieu teu menang pirakulah long isu-isu ke tetangga mamanagian cenah aya aci 1 juta bari peuting teh teu menang cek eta mah bedeng HP cinta mah hampura teu aya eta mah ka ciri atuh balik ke tiba urang kukulun bari kadenge kahayang teh cenah peak gitu kudu gitu nah dahur duit di pesatan ku tuyul hiji geuning nah ada juga ada nyeri sirah kalau udah mikirin eta tuyul lamun dipaling ku bangsat mah katempo jelemana coba dipaling ku tuyul deuk luteng naon dari bak hutet sorangan waduh cinta euy tuh jadi kurang jagjag kurang sehat ternyata aya doa batur nu dibantuan mantap jelema nu daek bantuan ka batur tong keung bakal geringan tong keung bakal tutup umur tong keung bakal aya marbahala nah aya doa sesama hirup nu dibelaan jeung dibantuan ku awak urang bener Bu apaan jelema maot butuhna ge 3 rupa hiji jelema maot butuhna teh kahiji hayang dihampura dosa bener kadua hayang lega alam kubur hayang dihampura dosa jawab ayeuna lamun ibu hayang dihampura dosa ku Allah bapak hayang dihampura dosa ku Allah ayeuna di dunia jawab gerak asa hampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cuak nu ngewa ka urang batur geuleuheunkeun bae saboro-boro si itu datang ka imam eta hampura deunah henteu ge bebaskeun hate teu nanaon Gusti abdi ledek ku si eta teu nanaon dan ditarima ku awak mah diledek teh nyeri ditarima ku panon mah diledek teh nyeri ditarima ku awak ieu mah dihina batur teh teu ngeunah tapi tarima ku batin urang ternyata nalika urang dihina Allah keur ngurulkeun dosa urang dibikeun ka si itu maka kahalusan si itu ditukeurkeun ka urang maka dihina teh sabenerna kudu yes gitu
waktu ke suka menung ngeledeknya ibu datangan nyai yes hari dengan iya yes hari ini ngejepok ada orang mau tepetiring doang akhirnya tadi yes no nah cicing yang nerangkan subhana teh jero nya sabab nerangkan subhana mah jero hayang dihampura dosa ayeuna jawab gerak asa kampura ka jalma dolim nu geuleuh nu keumeuh nu rujit nu cuak nu ngebah paurahkeun bah atuh hayang lega alam kubur tababari geura legakeun ka susah batur saha nu sempit hatena jelema nu boga hutang kunaon mang teu pangaosan isin ku DKM nah pan emang ngaganggu kana koropahna teu acan bayar mang isin lol kuring nah mang nepi ka mung pengajar sabaraha mang hutangna pira 300 tah mang ju bayar ka DKM wayahna ngaji jeung abdi terus ngaji lega hatena lantaran hutangna dipambayar kuring maka kuring mau yakin lega alam kubur salantaran geus ngalegakeun hate batur nu persempit hoyong lega alam kubur gerak teangan nu boga hutang pangna yaeukeun kumaha cek ibu teu sudi najis urang gede-gede badan si eta gila kita piraku kudu nepi ka rumus eta hirup hayang caang alam kubur enteng geura caangkeun ayeuna jelema nu poekeun saha jelema nu poekeun aya di alam dunya jawabanana jelema nu geus boga pamajikan jelema nu geus salaki tapi beger keneh jeung batur kapangi ku hansip maneh nama ke jeung beger keneh pan sirik pan boga pamajikan teu kaluya ku bingung Pak RW Pak RT Pak Hansip hampurnya abdi kapoekan beuy kapangi jam 11 beurang ternyata nu poek lain panon ieuna nu poek panon batina cek RT cek Hansip geus sametieu teuteuk leukeun meulah jantung kuring deuk nunian aib maneh ngan wayahna ulah sakali-kali deui cager si itu bapak tengah beja-beja ke batur ngaput bibir teu nyaritakeun kawirang batur bapak RT bapak kades bapak RT bapak Hansip maot sabenerna bakal lega alam kuburna bakal caang alam kuburna sabab geus ngoncoran jelema anu poekeun matak tugas jelema anu boga ilmu teh ngoncoran jelema bodoh lamun bener hayang kaoncoran di akhirat ku ilmuna ai kanyataan jelema pintar teh ngambil ngaledek jelema bodoh atuh deuk ngaledek mah teu pintar jadi jelema belegu ge bisa keurnaon sakola luhur-luhur teuing ari ngahina batur heuleut kitu naon syukur subhanallah ladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram tuh di masjid ke masjid dipilih masjid aya akhlak nabi di jero masjid mata nabi nyantel teu boleh dirina ka masjid sehingga muncul akhlak nabi saenggeus di luar masjid hayang nembogeun akhlak masjid sumping karorompokna Aisyah aya dahareun aya ya Rasul kanggo saha ka dieu keur kumi keur kami kanggo saha ya Rasul di ditu cenah juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong di anteurang ku Nabi Yahudi nolong dibuapan ditatap jeung diusap ieu teh Yahudi bari lolong geus dibuapan maklum Yahudi bari lolong beletuk nahira Nabi anjeun teh pemuda alus tapi hampura tong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad anjeun mah pemuda alus bayangkeun ku bapak poe isukna Nabi mawa deui dahareun disuapan deui bentuk deui si eta ngomong tong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo lamun bapak atawa ibu barang bere ka tetangga ngomongkeun ibu isuk deuk bere deui moal nya cikurang oge ai belah dieu lamun ibu barang bere ka tetangga tuluy tetangga ngomongkeun ibu deuk bere deui isuk moal atuh tanya urang eta kitu bebungok manis eta Ustaz lamun abdi barang bere ka tetangga ngogoreng abdi isuk arep dibere deui arep ngan dicampur jeung enrin kanggo anjeun jelema kitu iya teh urang artinya nabi leungit dendamna urang mah tetep cicing dina bahasa dendam batur ngewa urang leuwih batur pedit ge urang leuwih mana bukti eta lamun hajat tuliskeun Ustad Alek 100 Ustad Dana 17.000 bakal beda merena gitu Pak Alek hajat buka catatan 100 bere 120 sing Ustad Dana 17.000 kurangan 7.000
jatuh batur bager urang bager, batur pedit urang pedit, padahal keistimewaan harapan Allah nalika batur pedit urang bager. Mun disimpulkeun mah seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tar. Udah apa? Seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Eta seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Eta seri kanu baeud. Ayo mah keseri nu akhir teh. Seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu eta seri kanu pengarah apa? Seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Jika enteng tapi hese dilakukan. Cobaan ibu keur baeud bapak seri. Cek motor tuh. Kumaha cek bapak? Mama baeud. Kumaha cek pemajikan rada kelo siapa? Parut teh susah hayang seri kanu baeud. Hayang mere ka jelema pedit teu sararudi. Bapak ngarokok, si eta henteu. Si eta teh baheula teu mere rokok ka urang, kadon di bibitan, cep pedang, set. Kelempung, si eta teh ditawaran henteu, gendam, maneh lagi baheula, tara mere, antep anjir kebona bungkul. Heeh, nyapanya. Padahal agama manitana ge seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya atuh kanu tah. Lamun ibu nanya tetangga, keur naon ceuk? Teu hayang ditanya. Dan bae ibu dah hate nama sarua sahadatna eta mah beungeutna kitu sote hate nama akur anger we ceuk hate nama keur nyeuseuk. Jadi urang mah lain nanya beungeutna, lain nanya sikapna, urang tanya hate. Saamak-amakna jelema ditanya hate nama anger nemalan cek jero hate. Ai beungeut sama ada banyak. Yang bapak ge keur amak ka pamajikan keur nyaah ka pamajikan nyebut lagi bebek. Si bebek keur nyaah coba keur aral si bagong bieu ya si bagong teh ai sare jeung manehna keneh dahar jeung manehna keneh mali jeung manehna keneh berarti mun kitu mah pamajikanna bagong salakina ge jaluna geus masjid tah yuk Isra teh berjalan mun Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang mah berjalan tina naon tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi dae tina goreng jadi alus teu akur jeung dulur jadi akur lamun bener ibu Isra Mi'raj wayahna poe isuk bisi aya nu nyeri hate nu pika geuleuh bareto nu diomongkeun omong etohan pika didagor ku coet nah wayahna jang wayahna bisa dah tangan jeung tepungan